Ya? Biasa, dak ngora ulin. Lah, sia. Ya, saya nempo si Kosim teu? Kosim. Hoh, teu nyaho, teu ngasuh aing mah. Mana nya si Kosim? Serius, Ing? Sian teu nempo? Serius, teu nempo. Emang si arek naon sih nanyakeun si Kosim? Kepo sia. Aing arek ka luar negeri gawe. Motor aing rek dijual ka si Kosim. Lah si Kosim duit nang di mana meuli motor? Nyatu ge ripuh, gedang ge nang madog. Lain si Kosim arek meuli motorna sarmi Ing, tapi aing nitah pangajualkeun ka si Kosim. Oh, begitu. Emang Mang Komeng arek digawe ka luar negeri ka mana? Aing rek gawe ka Jepang. Wow, ka Jepang. Belah manana kober? Tuh, itu kidul. Oh, Budak-budak sia nyawa kober. nyaho lah. Ki aing nitip salam nya ka aki aing, Kaki Sugiono. Jeung bibi aing Mario Jawa. Eta orang Jepang kabeh. Oke, ku aing disalamkeun. Geus lah aing rek nangan si Kosim. Ujung gak ditu. Oke, ulah pohonnya, salamkeun. Heeh. Oke. Kamana si Minya? Jam sakit jam datang. Anak buah sangke pecat ku aing. Wah, si Oyot tuh. Heh, Oyot, kadi mana kehen? Wah, si kentung, nontung. Kadi mana? Kuntang kentung. Tunggulan ku aing. Nontung, tapi si ulah galaknya. Sari ka mana ya? Sorangan wae. Aing kan neangan anak buah aing euy. Oh, ya jajan atuh, ribut dengannya. Nyajajan menjajan atuh, kudu teuing ngajakan aing. Maksud aing teh telapir aing. Ya sarua urang kita boga duit, arek nyopet di indung aing geus engka nyahoan. Terus lah, pencetan cokor aing. Set, aing ngarabatan jiga tukang urut nemen-nemen teuing sia kentung. Ngomong wae sih kok semak-mak, geus buru pencetan. Wow, si mana gitu? Sampur kita. Woi, Jin, kemana sih ya? Udah ider. Ya, gawe mah, milu ulin jeung aing. Ulin ka mana, Sim? Lamun ulin ka saya orang mung dosa. Ih, ongkona sanu rek ngajakan ka seer. Sarua aing teh boga duit ka seer mah. Pamali ulah. Emang saya ngajakan ulin ka mana, Sim? Set, ka mana we? Urang neangan kopi gratis. Goblok kopi mah anu gratis anjing mayar kabeh goblok. Teu hidang na sia. Kumaha sia we lah. Hayu buru milu jeung aing ngopi. Heh. Berengsek si kentung, aing kita ngurutan. Emang aing tukang ngurut? Berengsek si kentung, tungguan sia pembalasan aing. Apa sih Yot? Kecebrek wae sorangan. Gandeng si Unyil, tenggelan ku aing. Galak amat. Gandeng si Ucil, sarua nakletuk ku aing. Sugan sukro aing teh dikeletuk. Nyawa tuh pas nugelo budak teh. Teu pugah-pugu ngacebrek wae sorangan. Berengsek sia wani ka aing. Ya, hakan ya itu tanya. Oh no. Lu bangke, bawa waduk. Hakan tah. Sugan modal si Oyot. Cebok si Oyot, bau. Ka mana, Em?
Aing capek ya. Tuturkan itu ngomong aja jadi teh. Ayo, Ayo. kita pilain. Ayo. Selalu aing capek. Ayo. Nah, asapnya dah ya. Pakai sepeda yuk. Ayo. Oke, siap. Aing kamu ya, nungan ada aingnya. Nungan aing. Perasaan hampang awak siang nyin. Aing ngopi ke mana nyin? Nyin ya. Nyin, aja doba ya gini sia. Ngomong tuh goblok. Ngomong atuh nyin. Saya aja doba aja nyin. Kemana mana nyin ya? Berada di mana tuh budak? Bener. Kata puhan aing. Masih tengah gue raya batang duyung. Udang tuh sepatu tuh. Bang Medo nempokon wae. Apa sih? Udang. Kos putri duyung wae, putri duyung lain. Gandeng ya nu atuh ayeuna awak lah. Pusing ya. Para rusing kunaon sih? Ai kira-kira pusing orang mabok atuh. Mabok teh kotok atuh. Jore ku sia, lebok teh kotok mah. Pahit teh kotok mah. Hao siapa itu ngamis itu mabok randa. Lah barosan mabok kayak randa lah di bareto randa we randa.